Aing mah hampura barudak kada urang mah teu mutuskeun teu naon ngan peda urang mah bieu nanya teh kieu. Heuh nya sok hayangna kumaha sakitu, tapi mana geus putusnya geus we. Berarti tadi titipingan pas Sandi, titipingan berarti. Tiping di room didinya. Typing di room abi mah ting pan urang teh Cerai langsung talak seberapa berarti? keur PK jeung batur nya teu pugu-pugu cerai titik cenah. Cukup tahu sakitu geus. Kayak cek abi teh mending klarifikasina naik we dina lab. Ulah ayeuna typing beberebetan kan urang kaya urang malah sok naik atau naik lewat bawah da eueuh ka urang sugan aya. Kamari selok dugem waduh pupus deui kumanehna. Eta kadugem ge laporan ke didinya. Emang aya laporan sok kesini atuh tapi pan begitu urang turun teh kan manehna langsung nyerlok serlok karena dihapus deui. Maek. Berarti harinya awewe eta mah berarti hanya singgah bukan berarti sungguh teh nih Maek. Tapi kemarin mah iting da sedikit urang tadi ngajalanana dua awewe ngajalani urang teh nya. Mun Da ai akhirna manehna kitu mah nya apa boleh buat mun ditarimakeun gitu. Tapi Maek geus narima. Alhamdulillah bae lah. Nah, ada lalaki mah iting keur udah. Nya ge cek paribasana lalaki mah najan kolot, najan geus aki-aki, najan kumaha panjang lengkah kanu lalaki mah nya. Kan Maek kieu intina mah dah dina ku hate urang berontak geus lah masih aya lah arak nu bisa bertindaknya. Sia. Bae tong panik tong naon geus diedanin we penting ayeuna. Di baturan ku urang tepi ongkek-ongkek 7 kuliling ge sok. Ieu nek ngelep ka jam sabaraha mah iting nek turun. Lebih jam 1 we urang sakedeung ngungkul. Oh bae aing tadina nek meuli tilu siki mah baturan aing di nek ngabalak-bak. Sok rek ngabalak-bak lebih jam sabaraha ge sok bae ku aing baturan. Nah, urang teh nek meuli heula tilu siki ngan pada posisina jauh si Iki ka jalan. Terus? Oh sin kaburu sare, sin kaburu ulun maturan aing teh aku babalak-bakan sorangan di dieu. Masih kajengan ti isu ke diedanin atuh. Isuk lah bae lah. Cai aing mah tinggal ti jam sabaraha ti jam 12 berang sok ngarak ke langsung gitu 4 botol mah gitu nepi ka jam 12 na gitu di Kata mah bieu di papanas anjing ku puyuh leuweung aing aral. Naon si puyuh leuweung naon sih? Lah si puyuh leuweung bieu nemong-nemong aing ngajemput si Umi naon maksudna? Satu nuhun Pak Agus Walet. Mahir Fidis Kokodor hari. Jadi hayangna naon? Nya geus putus apa boleh buat urang mah? Geus we. Nek naon deui geus kieu mah geus eueuh ieu na. Berarti planning ka hareup nanti gagal ya rek liburan rek check in next staycation. Heeh, geus bae lah. Ai si Umi kumaha si Umi hiji deui. Ah eta mah terbaik mah iting. Urang geus mah bisa ngabalas dengan kata-kata aing mau dikasih Umi mah nya. Ai sebenarnya kan ai nu geunaheun iki geunaheun kan? Aing geunaheun ngapeda aja urang teh kan tarina dua hati teh mah iting. Heeh. Ari ongkorek pindah deui sia teh rek loba pamajikan rek opat. Pak Haji. Nyatakan bae lah. Mawar. Urang mah nek guguru we ka Pak Haji Harsid ah. Arsid. Ya Pak Haji Harsid supaya bisa nyadarkeun hate urang anu geus kabeungkeut ku dua samping gitu. Ulah mah ku guru ka Kokodon. Nya. Bae abi mah ka aya Pak Haji Harsid abi. Bukan urang bisa nyadarkeun hate urang anu keur kieu kumaha carana nu penting urang bisa cager hayang urang mau nama iting yang cager 2 poe yang cager gitu urang teh. Ya, soalnya mun urang tepikeun ka truy-truyan kieu abi bisa ngaganggu kana aktivitas urang gitu. Tapi udah bener Maek jerona lautan masih kena katakar jerona hate jelema nya. Nya. Mah iting ge pernah ngora lah najan sekolot ke cek paribasana nya bisa lah. Maksudna bisa lah bisa kumaha gitu. Nya eta Mun selai. PSW sport mun Pak. Kan bae lama itu geus mah. Geus lah gitu. Masih orang mah paribasana jomblo happy we. Tapi dia share teh jomblo anjing. Teu jomblo ngapeda da urang geus boga anak pamajikan ngapeda mun aya hate ai
Da Oh, memiliki benar. mamaran bebas, memiliki mana sedikah hiji geus diizinan ku pamajikan. Apang para ari awak mah nya ngadunya euy. Ai puber apa teu puber? Heeh, puber kaduanya. Heeh. Temak ieu win 13 BTW aing win 13 ieu. Bes. Pade. Pak. Maek. Cinta adalah waduk, maiting lah liar. Cinta adalah waduk ketika siap pembohong. Pih, Asli. anjing. Itu. Maek ari urang kasep teh Maek. Asep maiting asli, geus lah tong galau-galau lah badak yang penting hiburan. Kasep teh. Anjing, HP anjing koprol. Kasep tuh yang nanya. Maiting teh Huawei. Kasep tuh orang kata. Asep. Oh. Tuh. Maek. Aing mah curhat Maek seetik lah. Heeh, sok maiting. Umur 15 jual ke 40. Tapi aku mah gak jarang daeng bayi ajaib. Oh. Gitu nu kerasa kurangnya nu berat teh. Bener gitunya. Harta tahta wanita teh bener eta. Bener. Da percuma ayeuna cek paribasana urang loba harta mah iting aya teu bahagia mah kitu. Heeh. Ayeuna percuma deui urang teu boga harta. Pamajikan loba kan bingung gitu carana jadi Marabana gitu. nya gitu. Jadi jeung Berlin mah geus geungesan we teh ayeuna. Bener eta teh. Itu urang mah cukup geus lah. Urang geus moal ieu deui mah itu. Kade balik deui aing. Lamun aing balik deui ka nu ngaran manehna tecirian ku Mang Iting. Jeung berarti jeung hatena goblok ieu mah. Aing lamun misalkan urang nu ngajak balikan, aing no. Ya. Lamun urang misalkan ngarayu manehna, tapi lamun manehna ngudag teu pikeun ka aing ngudag terterekelan kieu. Urang mah kumaha engke eta mah. Nah gitu anjing. Banyak maksudna kan can apal waktu anu berjalan mah Iting. Heeh. Can apal. Berarti mun